Paslun ari ieu eta hiji pasal man saha jalmana intaqodo anu narima batal naon wuduuhu wuduna itu si eman haruma taharam alai ka itu si eman naon arbaatu asya'a opat pirang-pirang perkara. As-sholatu tegasna kahiji haram salat wa tawafu sareng kadua haram tawaf wa masul mashafi sareng katilu haram nyabak mashaf wa hamluhu sareng kaopat haram mawana itu mashaf. Wa yahrumu sareng haram al junubi ka jalma anu junub naon sitatu asya'a genep pirang-pirang perkara. As-sholatu tegasna kahiji haram salat wa tawafu sareng kadua haram tawaf wa masul mashafi sareng katilu haram nyabak mashaf wa hamluhu sareng kaopat haram mawana itu mashaf. Walubsu sareng kalima haram cicing fil masjidi di masjid wa qiraatul qur'ani sareng kagenep haram maca Qur'an. Wa yahrumu sareng haram bil haidi ku sabab haid naon asyaratu asya'a 10 pirang-pirang perkara. As-sholatu tegasna kahiji haram salat wa tawafu sareng kadua haram tawaf wa masul mashafi sareng katilu haram nyebak mashaf wa hamluhu sareng kaopat haram mawana itu mashaf. Walubsu sareng kalima haram cicing fil masjidi di jero masjid wa qiraatul qur'ani sareng haram maca Qur'an. Wasaumu haram puasa wa tawalaku sareng haram ditolak wal mururu sareng haram ngaliwat fil masjidi di jero masjid in khofat lamun bae mikasieun itu murur talwisahu kana urat aretna itu getih wal istimta'u jeung haram dialap suka mimma di antara perkara dina perkara bayanal surati anu tetep ma antara bujal warukbati sareng tuur. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu teh hiji pasal asbabut tayamumi ari pirang-pirang sababna tayamum eta salah satun aya 3. Faqdul ma'i tegasna kahiji ku sabab eueuh cai wal marodu sareng kadua ku sabab gering wal ihtiyaju sareng katilu ku sabab mikabutuh ilahi kana itu maun liat syih hayawanin karena halabhabna hayawan muhtaromin anu dimuliakan ku sara. Goirul muhtaromi ari hayawan anu teu dimuliakan ku sara eta sitatun aya genep. Tariku sholati tegasna kahiji jalma anu tinggal salat wa zaniyal musoni sareng kadua zinah muhson wal murtadu jeung katilu jalma murtad wal kafirul harobiyu sareng kaopat kafir harobi wal kalbul ukuru sareng kalima anjing galak wal hinziru sareng gagenep bagong. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal syurutut tayamumi ari pirang-pirang syaratna tayamum eta asyarotun aya 10. Ayyakuna tegasna kahijian bukti itu tayamum eta bitorobi ku taneuh wa ayyakuna sareng yen bukti naon aturobu taneuhna eta tahiron anu suci wa allayakuna jeung yen ulah kabuktian itu turob eta mustamilan anu urut make wa allayukhalito jeung yen ulah nyampuran hu kana itu turob naon dakikun tipung wa wuhu jeung saumpamana itu tipung wa ayaksida jeung yen ngamaksud si jalma hu kana itu tayamum wa ayyam saha jeung yen ngusap si jalma wajhahu kana rarayna si jalma wa yadaihi sareng kana dua pananganna si jalma bidor bataini kalawan 2 kali usapan wa ayazila jeung yen ngaleungitkeun si jalma an najasata kana najisna awalan dina mimitina wa ayyajtahida sareng yen ijtihad si jalma fil kiblati dina arah kiblat qoblahu dina samemehna itu tayamum wa ayyakuna sareng yen bukti naon at-tayammum tayamumna eta ba'da dukhulil waqti dina sabangda asup waktu wa ayyatayammama jeung yen gawe tayamum si jalma likulli fardin pikeun saban-saban fardu. Paslun ari ieu eta hiji pasal furudut tayamumi ari pirang-pirang parduna tayamum eta khamsatun aya 5. Al awwalu ari nomor kahijina eta naqlu turobi mindahkeun taneuh wa asani ari nomor kaduana eta aniyatu niat asalisu ari nomor katiluna eta mashul wajhi ngusap rarai
Ar-rabi'u ari nomor kaopatna eta masul yadaini ngusap pandangan dua ilal mirfaqaini nepi ka sikuna duanana. Al-khamisu ari nomor kalimana eta at-tartibu tartib bainal mashataini antara dua usapan. Paslun ari ieu eta hiji pasal mubtilatu tayammumi ari pirang-pirang anu mantak ngabatalkeun kana tayamum eta salah satu aya 3. Ma tegasna kahiji perkara abatola anu mantak ngabatalkeun itu umma al wudu'a kana wudu. Waridatu sareng kadua murtad wa tawahumul ma'i sareng katilu nyangka kana ayana cai intayamama lamun waya tayamum si jalma lipaqlihi karena eueuhna itu maun. Faslun ari ieu eta hiji pasal alladzi ari anu yathuru anu bisa jadi suci itu ladzi minan najasati tina pirang-pirang najis eta salasun aya 3. Al-khamru tegasna kahiji arak ida takhallalat di mana-mana jadi cuka itu khamr binafsiha kalawan dirina itu khamr. Wajildul mayitati sareng kadua kulit bangkai ida dubigo di mana-mana disamak itu jildun wama jeung perkara soro anu jadi itu ummah hayawanan eta jadi hayawan.